warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan aleur ka makam jalan sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik daun salam daun tales katingali ku jisim kuring nu di pojok sebelah kanan ngajawab salam masih kene leuleus kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh orang dia keur mikiran hut ieu mah sanes suudon goreng sangka Gusti mun orang dia nu baroga keneh hutang beres acara sing lalunas tah nu amina rada bedas rada gede hutangna alhamdulillah masya Allah gede hutang ya alhamdulillah we nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah al-ayah eta mimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Wa qala sya'ir ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi oneng nang eueuh bohong nage oh aya di tukangnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipi hormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santrin wal santriyah nuku jisim kuring dipi hormat wabil khusus kakersana guru urang sadayana kersa Bapak Ustad Hasan nuku jisim kuring dipi hormat teka langkungan kakersana Bapak Ustad Ajat DKM Masjid Nurul Iman nuku jisim kuring dipi hormat Kang Ustad Syarif nuku jisim kuring dipi hormat urang doakeun mugia para kiai para ajangan sing tambih-tambih barokah ilmuna ya robbal. Oke, mugia para santri sadayana masing tambih-tambih manfaat ilmuna ya robbal
aparatur pemerintah nu kudu sim kuring dipihormat kersana Bapak Kades Sindang Jaya Bapak Iwandi terus tulisanna ge we ieu mah Bapak Juwandi hapunten Pak Kades ya. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Lurah urang sadayana sing tambih barokah kahirupanana amin. Wabil khusus ka Bapak RW sinareng Bapak RT anu perlente nu kadang-kadang jadi RT sok capek gawe tapi tara kapake. Komo deui ayeuna masih keneh kana pandemi Covid-19. Keur aya usum corona kieu aya bantuan ti luhur turun ka masyarakat lewat RT mun teu kabagian nu dicarekan RT. Salahkeun teh RT. Diaromongkeun ku masyarakatna. RT teh teu adil. Dulurna meunang nu beunghar meunang aya aing balangsak teu meunang. Beda manehna balangsak atuh coba boga mobil meunang geura. Masya musim kuring dibelaan yeuh abdi ngobrol langsung negur RT pernah di lembur sim kuring kunaon sampai terjadi nu boga mobil menang da uing ge menang atuh kan sim kuring menang di Bogor alhamdulillah tuh nya alhamdulillah we da menang menang sim kuring wah cenah ustad nu boga mobil sok ceramah menang kene ternyata barang ditabayun dipanggihan ku sim kuring RT nah data memang semua distorkan kakak RT kakak sa RT KB distorkeun ka kelurahan ngan data ti luhur nyandakna data nu tos lami jadi teu ningali saha-saha teu ningali nanaonna saha ge meunang tinggal urang lamun rumaos memang geus rada mampu jang pribadi ketika menang bikeunkeun deui kanu teu kanu kirang mampu eta nu sae mah lain malah mudag-mudag RT nah watripu RT mah kurang kumaha sedangkan mengambil bansos eta teh kudu dipoto teu bisa make nu sejen kudu foto keluarga nu aya dina kakak eta sakalina cek RT ieu nya sahejeun usaha cek Bapak Hansipna teh ieu Pak RT nu mah iti nu saha nu mah iti aya mah iti di dieu ngaranna aduh hampura mah iti ganti ulah mah iti bisa ngomong anu maunah we nya aya deui unah aya Masya Allah geus maunah ninjem ieu nu maunah Pak RT ya Allah kunaon teh dicokot maunah teh geus kolot Pak RT teh bisa lempang ka dieu kumaha cek RT keun aya kitu mah tugas kaula nu jadi pamimpin datang ka imam maunah dibawa bae eta sembako pamere pemerintah rek dianterkeun ka maunah datang ka maunahnya ngasal geus kolotnya ceuli geus teu pati denge assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ma aya di jero aya di luar saha iya RT mah Gusti asa kakunturan madu karagragan bentang imah aing ditincak ku RT keluar mukakeun panto dasar kolot cekrek malaraat kuat malaraat suara panto nake cium leungeun RT teh kan ini kabawa kulitna nempel na bibir cager sia teh alhamdulillah mah aya hibar damang emak kumaha sawangsulna ieu we geus kolot mah teh girukna ge geus teu pararuguh kumaha masalah rezeki aman mak matanya eta ieu kewaragap tayana teh semplek nincak semplak keureut pakeun pungsat ban kokoronyo so balang sakrosa malam mun nincak ti kotok ge geus teu bieu atuh ti kotok mah teu asmeureungan mak sia teh mamang geus 3 poe RT teu bisa sare kunaon teu boga duit kunaon teu boga duit kudu teu bisa sare sieun keur teh mah ngimpi naik angkot bingung mayarna asik ya lo sama pan gratis ngimpi mama aya naon maneka dieu RT iya ya bantuan saeutik uing nepikeun amanah bantuan ti saha ti corona Gusti nun ku bager-bager teuing eta corona ya Allah mudah-mudahan we corona teh sing panjang mantap teu anggeus-anggeus teh gara-gara maunah bisa nyomak
Masya corona sing panjang itu angges kuat liur karena sirah kiai mah komo ceramah dibatal-batalkeun panje kamari mah keur Syaban mah kadang-kadang kering telepon assalamualaikum salam Kang Haji hapunten tanggal 21 teh batal kunaon corona teu meunang izin ti pamarentah gagal coret sajam kemudian kring wah pasti manggil ya nu anyar ya assalamualaikum kiai tanggal 22 na batal coret deui masya Allah buat geus ngaheuleng Kang Haji hareupeun imah tos asar panggilan gagal kabeh bari keur ngaheuleng keur ngarokok teh pamajikan mah pan teu nyaho corona pamajikan mah teu nyaho keur teu usah teu nyaho keur usah naon teu ceramah ih setor mah kudu we Kang naon geulis teu keluar ka mana ceramah ulahun di lockdown atuh kumaha urang dahar mah nya urang dahar teh di lockdown nya teu wayahna we saum heula sapoe puasa teh coba mun gawe paeh Kang ieu pamajikan tungguan sabar heula anana keur ngobrol jeung pamajikan teh suara manuk wit naon akang kode alam tah maksudna anu paeh gedeung nih kieu horenganan keukeuh nu maot ge ulah dilayat cenah corona bisi naon bisi nular masya mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini Allah angkat wabah tersebut amin ya robbal alamin turang doakeun pamimpin urang sadaya ti RT sampai presiden di neraka ngaheuyeun kana ieu dayeuh ngolah kana ieu nagara masing kengeng taufik hidayah di Allah subhanahu utamina ka para panitia penyelenggara peringatan malam 1 Muharram malam tahun baru bagi umat Islam anu dipayunan ku kasepuhan Bapak Udin Murni jadi ieu mah lain campuran murni Bapak Udin Murni Bapak Haji Enjang Bapak Unang BH naon ieu BH na itu artinya angkewe ngobrol deh terus ceramah lah di dia tulisanna Bapak Unang BH di dieunya anu alhamdulillah paeung teh kaileungeun pantai-antai tangan orang dia bersatu masyarakat jeung para kasepuhana korban harta banda korban tanaga sinarang pikirana mudah-mudahan para panitia sadayana sing dibarokahkeun ku Allah ya rabbal perjuangan seorang panitia di nararaga acara teu saeutik jalmi teu pati tarima bener teu kadang-kadang lamun keur dipenta uduna ge harares sok nyara rumput panitia datang Pak Udin jeung budak ngora assalamualaikum dikuncian imana cukrek assalamualaikum ngintipna jendela assalamualaikum ngakuak di jero imah jelemana ge areueuh ari ieu saha di jero menembal ieu mah jurig mereh henteu ngaku jurig amit nah uduh aya deui nitah ka anakna jang naon mak tungguan hareupeun pantonya kunaon bisi aya panitia bejakeun mah eueuh mereka mana rek nyumput di dapur siap mak budak polos jujur datang panitia assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mama aya jang aya naon kitu di mana tuh nyumput di dapur dibejakeun mah mah Masya Allah mudah-mudahan sing barokah milik rizkina amin utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir alhamdulillah orang dia sakil seueurna alhamdulillah dugi kang ngaleutkeun keuing ngabandara sorak-soraknya tang pinang memang orang naon ieu teh kampung naon ya Sindang Saluyu Desa Sindang Jaya geus kajampar ingka angin-angin kator ka kaunggal nagara Malaka sohor ka kota Bogor ari kana ngaji mah di dieu mah kabeh ge tukangna ibu tukangna tukang hadirna ge di tukang mah pinu di hareup mah jukut we doang sanaos kitu sim kuring katarik batin kagendam rasa saka pentang pana asmara Gusti ieu nu balalageran ora rajin resep ngaji resep silaturahmi nu hadir sing paranjang umur oh gitu liciknya ngadoakeun kiai mah tadi aminah lalaunan bagian manehna panjang umur mun karencong amin hoyong orang dia panjang umur kanggo naon diberi umur teh Masya
bener Kang Ustaz Hasan mah di dieu balalager jamaah nanti diberi umur panjang teh jang iba ulah kos orang Bogor diberi umur malah unggal berang lunta kata tangga nu hiji sideku nu hiji nyang hunjar bari ngalaan kutu gua poe mimiti ngalaan kut bantuan atau tinggal tuh doang menimbung ngomong ka dieu ka ditu tah gitu entong make mik leuwas ini tuh akhirna mah gugurut ngomongkeun nu jadi minan aya nu sok ngomongkeun minan tuh aya ulah minan tuh aya mah teu betahan jelema teh nya nu hajat diaromongkeun eta lamun geus kondangan ti tempat kondangan nepi ka imah can eureun bibirna ngecewes we codah bieu kondangan sabar duit codah imah ya biasa we 20.000 dina kana amplopkeun tong dingaranan era 20.000 mah ari caya sabara ieu mah 50.000 ngan hanjakal kunaon ih kondangan 50.000 di dahar jeung helm naon helm teh codah kudu teh nyaho ih helm teh endog dibelah dua sok aya anu hajat endog dibelah dua lain pelit eta teh pinter supaya bumbu nyerep ka jero kokonengna maka endog dibelah dua hayang-hayang teh mah nyokot ke 8 potong hanya ulah sok diaromongkeun urang masuk ke betahan daging liat nepi ka imah nepi Kang kondanganna ulah 50.000 kurangan 20.000 kunaon kitu ih neng 50.000 barang dahar daging ngaliat akang ya Allah ulah kitu nya bunya ulah sok ngomongkeun ka gorengan Mbak komodo teangan masalah cek Mang Haji Roma Irama gitu mengapa kau suka membukakan aib sesama kesana kemari kau cerita keburukannya cici yang menang saminggu ngapain eta semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan ya tepuk tangan atuh geus hayang nage tadi anu geus hayang Masya Allah hampura cenah Kang Haji hampura wios ceramahna dicampur ngalagu kajeun ulah fanatik teuing nya segala rupa ge kudu make seni betul bahkan kadang-kadang seni bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dimaksud teu kudu nyebutkeun eta keur naon ngadenge lagamna ge ibu-ibu pasti ngarti leres teu sok sim kuring ye nya teu moal nyebutkeun rek naon tapi ku ngadenge lagamna ibu pasti ngajawab sarua kabeh brek kabeh pasti nyaho keur naon ibu eta keur adzan teh nya lagam naon kalimata takbir Allahu coba ya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah keur naon eta lagamna naon lapanna sarua Allahu akbar kunaon beda lagam beda artina nya bener teu aya di Allahu akbar keur naon Allahu akbar pasar Ciranjang kadurukan aing nempel di YouTube doakeun kuing orang dia sing calager amin sing barokah rezekina ya robbal pan kitu sugan aya mun kabakaran Allahu akbar nakalem Allahu akbar kadurukan tuh Allahu akbar Allahu akbar tuh bedanya makanya hampura komo dia Oma Irama manya najan lagu Oma Irama mah tapi selalu memberikan pesan yang positif ku Oma mah bisa digambarkeun namun dia ku lagu datang jelema curhat assalamualaikum Pak Haji waalaikumsalam kan gitu ngomongnya waalaikumsalam Pak Haji ada apa pamajikan abdi kabur ninggalkeun abdi nama karasa pamajikan teh nu nyangukeun nu mang masakeun nu mang nyeseukeun nu mang nyeunkeun ci kopi-kopi acan Pak Haji kumaha kalau sudah tiada baru terasa karasa ku sia tah nya Bang Haji aya naon indung abdi maut Bang Haji gali lobang gali kuburan aya wae laguna teh main namanya da euy mah resep ka omat teh ti leutik keneh lamun nu hajat nanyakeun aya naon hiburanna layar tancep wah
filmna dono kasino Indro biasana penting saeutik ya film Beri Prima jeung Apen Bangun teuing teh si Apen geus bangun can ayeuna aya si Apen Pepen bener siapa tuh nya anu katilu eta tah yang ditunggu-tunggu di nanti-nanti Roma Irama jam 1 mulai nate musik geus kadenge lamun oma mulai jeng 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 ketebak 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 oma naik kuda mau gitar disebut judulna Satria bergitar ketebak 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 jeng 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 ketebak 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 suara naon eta suara aing suara kuda bener orang ini mah jahat jauh-jauh di Bogor ka dieu disebut kuda rek naon atuh Masya ulah mudah-mudahan hadir sing barokah rezeki amin ya robbal sateuacan simkuring ngadadarkeun tutuku sing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula Kang Haji jauh di jugjug anggang datang simkuring ti kota Bogor datang ka ieu Ciranjang atanapi naon Sindang Jaya Sindang Luyu teu aya maksad baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan sanaos disebat nage kiai Masya Allah unggal peuting Kang Ustaz Sarip uing teh dikerokan ku pamajikan akang kunaon sih asup angin meureunnan tapi aneh pada teu ka mana-mana horeng ieu meureun aya baleho dipasang di jalan kahujanan kapanasan kaanginan ya Masya Allah ya panitiana kuat kejam kiai kocak ku mamun aing teh kocak lu bener ya mah luar biasa alhamdulillah daya Kang Haji sanajan namina ge Kiai Haji dugi ka muring kakulu disebut kiai kena ku kecap kolot baheula lain cai lain walungan cerodia anu bager aya cerodia aya itu aya di wayah namanya lauk teri gewa siritan lain kiai lain ajengan santri oge teu aya ilmuwan santri oge teu aya ieu mah seja silaturahmi bae hapunten Kang Haji para guru sadayana para santri boh bina dina goreng cumares kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukat panyap jumanta kakasar basang katur garihal ceuk orang Bogor mah pondok bisi nyogok panjang bisi nyugak maur saur carek agung cukup lumuran nu kasuhun jembar panghampuran nu ditedati para dulur sadayana bade orang dia ngahampura geus kadanguan teu acan nanaon oge simkuring mangawalkeun bahasa Bogor asli Bogor mah bahasana rada kasar pernah dihamplas keukeuh we kasar wios mun make bahasa kasar wios da kumaha deui da uing makhluk kasar mun hayang bahasana halus mah panggilna makhluk halus mantak hampura ngajan disebut kiai oge euy dugi ka muring kakbulu ai ditanya teh cek Kang Ustad teh bener tapi pernah masantren alhamdulillah pernah simkuring ngalaman ngaliwat di DG pernah daerah Cikalong Kulon Ponpes Miftahul Falah Kebon Tiwu almarhum Kang Haji Unang Abdurrahman didinya simkuring pernah ngalaman ngaliwat tepati lami jalaran keur genah-genah ngaliwat datang serat tinu jandipun biang kaji simkuring ka pasantren barang dibaca eta serat ibu Kang Haji naon tulisanana kaset kahatur anak mamah anu dipikadedeh ku mamah wayahna masantren teh uih heula atuh keur betah-betah nangastrol di pasantren ngadenge kabar dititah balik simkuring langsung izin kapun guru wawartos bade mulih heula kanu janten bumi simkuring barang simkuring dugi kanu jadi bumi simkuring di kota Bogor simkuring ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga menengoloh kemang kadu melotot mata simeuteun waya euy nganembalan euy ya ternyata di rumah sudah tersedia tenda biru dan janur kuning horeng kuing rek dikawin
ngadeng dikawinkeun sim kuring Kang Haji ngagebeg atuh reuas atoh eta mah reuas nagenya. Assalamualaikum pun biang. Waalaikumsalam warahmatullah. Damang mama. Alhamdulillah kasep anak jimat awak yang sawangsulna kumaha. Kieu we da keur geunah-geunah ngastrol ku mamah di piwarang uwi. Nya hapunten nya mamah ngawagel. Ya rek acara naon? Pernikahan? Nikah saha? Anak mama nu dewasa iwal dianjeun kasep ditikahkeun ku mamah. Nu bener mah. Bener kumaha maneh narima? Atuh lain tiba heula. Jadi teh ditikahkeun nya hoyong. Sok capek teh di pasantren? Capek mah. Sok mangga capek mah ngaleut heula disuguhan cai ku indung teh di imah. Di imah kitu disuguhan cai. Ngaleut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Asep hapunten mama teu acan terang, teu acan uningan naon mama. Di pasantren biasa namun nginum sok nginum naon? Sok cai susu we mah. Iya mah keur ngobrol jeung indung lain minta susu lain. Bios aqua ge alhamdulillah abdi mah. Ieu mah keur ngobrol jeung sabab indung harita teu apaleun kabeukian naon gitu nya. Nya kitu mah kaya dijieunkeun ieu ku panitia nya nuhun gitu mah. Keur ngobrol jeung indung nyopan panitia di babawanya. Ampura heureuy sok mangga diantos. Masya Allah. Jumat Kang Haji akad nikah teh malam Sabtu mulih ka bumi sim kuring luar biasa mitoha surti bari jeung ngarti imah mitoha sabada Isa poek mongkleng butara tagus di palaluman lampuna ge sim kuring ngetokan panto. Assalamualaikum nu ngawaler pamajikan nu nembe sah keur beurang ba'da Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadenge suara lagi kuat leuleus awak we. Bari imut ka keur nyumantak tiru kana kabus seuri leutik mantak ngaitkan hati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya pun basah bagaikan mangga muda. Mun ditilik ti gigir lenggik diteuteup ti hareup sieup ti sawang ti tukang lenjang geulis di mana? Aya di kamar akang. Akang teu kuat geumpang aya ngageter. Mangga akang diantos biki leuleus wae awak we. Leuleus tanpa tangan pangawasa lir kapuka ibunan lir kapas kahujanan ti luhur saujung rambut di handap sausap tanpa ti gigir saguing cinggit ti tukang satulak pinggang. Leuleus kabeh awak sim kuringan aya hiji nu teu leuleus. Jadi saya tamatara kompak. Batur leuleus morok kedong we heula sorangan. Cicing loba budak da kolot mengerti ieu nya. Bari ke lempang ngageter awak suku eta mah heuras we sia eta mah. Sia leuleus atuh, embung bos aing mah yang heuras we cenah. Jadi ngobrol aing dua anjing dulur. Bari meperakeun ka air ngahaleuang we. Danau tiwaqad khila kikal badri ajmala fazolat fuadi fiha waki muzolila. Cuk pamajikan teh angkang naon eta hartosna duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan pur midedeh kabina horeng neng geus teu make. Tuh nya maneh masuk ngintip wae nyaho wae. Masya mantak ieu mah silaturahmi we jeung orang dieu kumaha ditampi barokah silaturahmi mugia urang sadaya nu hadir wengi ayeuna sing ditambi-tambi kabarokahan milik rizki turta sehat wa afiah panjang yuswa dianggo ibadah amin ya robbal. Ngenaan acara anu dipikayun-yun ku para panitia sadayana nyatana memperingati malam tahun baru Islam yang memang dulur jamaah sadayana ialah salaku orang umat Islam kudu ngarasa bangga. Ulah kadang-kadang orang sok era nya jadi orang Islam dawuh we tahun baru Masehi orang Islam sok pipilueun milu edan bener teu? Sok aya di sim kuring mah mun tahun baru Masehi ini meuli trompet di beurang keneh. Mereka mana? Balik trompet. Atau bujur sia we tiup mah can gitu. Ya Allah, kepenting teh Desember bea. Ma
arek kubungahan jeung si Aki. Masya Allah mantus kolot ge. Ih geus kolot ge semangat, ngomong lagi semangat. Muliu trompet bener eta. Ini jam 12 penting nyeklan trompet kieu weh. Si Aki nu ngitung. Masya ayanan kedeung deui 10 detik diganti ya jadi kana Januari siap tiup trompet siap 10 9 8 7 5 nating genepna tinggalin genep aing batu goblok 4 3 2 1 tiup masyarakat nah nungguan langsung edan-edanan orang Islam ka eling wah nu ngejip suai aya di Jakarta ajep kakinya di atas cungkel kabeh ayo marasiat kabeh ngundang murkana Allah Subhanahu. Orang mah di dia luar biasa, orang dia mah Sindang Jaya sangat luar biasa. Ngeusi malam 1 Muharram, walaupun ayeuna geus lain malam hijina, tapi ti kamari-kamari geus ngayakeun perlombaan. Ngahirup-hirup kana ieu Muharram insyaallah menang kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Susu datang. Masya Allah bager di dia mah. Masya Allah. Nuhun kasep. Mangga tuh kaset dileut heula panas keneh mama jangke dewe lain kitu mah aya maneh osok-sok diberkatan ceramah osok biasa nama kumaha cenah di Ciranjang mah teu biasa nya biasakeun we mah Masya Allah di dieu mah dihirup-hirup luar biasa santri terbangan ieu mah make terbangan tepakna geunah kubak ting ting tung rumah tangga jeung manehna bapak haji anu bakeur ya aya deui panakreasi seni mana we jang santri sok biktikeun sholawat make seni geunaheun bener teu ulah panatik deui sholawat tong make seni cenah sholawat mah nya kieu ya nabi salam alaika rasul salam alaika di musolah gitu daratang mah aja lemah diduruk musolah lagi ayeuna usirek jelema gebleug kabeh beuneunan pan aing make salat mah geunaheun make lagu mah geunaheun tuh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salam alaika
sholawat nu cawas wae aya bibirna batur sholawat ngobrol we sia mah ya Nabi salam sinarian hadir ngaji mane alaika biasa nama lagi sanggup hadir teh ya Rasul mah mampang mumpung di lapangan we namun teresep atau yang balik dia kabur salam alaika ya Habib deui bajuna anyar deui salam gandeng loba ngomong meunang hutang ti positi alaika meunang hutang bara bulanan 2 bulanan karak lunas ya Rasulullah sholawat cincinna leungit ka mana tuh Allah nepi ka cincin baturnya heuh leungit naudzuh awas dunya hati-hati geunaheun ku seni mah benar hirupkeun malam tahun baru teh dulu jamaah sadayana sok nya ya terbangan pan aya hadroh nya geunaheun banget terbangan menjadi kos jaipongan tung tung dang dang tung 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 dang dang tung mon cerawis mah ganeng pan cerawis maganeng marawis badanna ece di euing mah ngorakeun di dieu manggeus kolot berarti nya emaknya cerawis maganeng opak aya gemblong aya opak aya gemblong emping cuhucur opak aya gemblong opak aya gemblong emping cuhucur tenanan opake bolu kana mobil kan alhamdulillah tuh Masya Allah aya kosidahan naon we kreasi seni imahnya insya kunaon urang ngundang rahmatna Allah dengan lantunan sholawat lantunan ayat suci Al-Quran ngahirupkeun malam tahun baru teh ku ibadah geus singkat bae tahun baru geus identik dulu jamaah sadayana moal birek deui sok dikaitkeun jeung naon jeung tahun di mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala dihijrahkeun di mana di kota Makkah ka kota Madin jadi arti makna tina hijrah teh naon maksud hijrah cek lugot mah kadar-kadar pindah setiap aya perpindahan eta ngaranna hijrah ngan eta hijrah kabagi dua cek ulama nu kahiji hijrah eta disebut hijrah makani disebutna eta teh hijrah tempat nu kadua eta hijrah disebut tadi aranan ku para ulama hijrah maknawi mana hijrah makani perpindahan tempat nu dicontohan ku Kanjeng Nabiuna Muhammad di kota Mekah ka kota Madin tujuan anak kabur Rasul ti musuh Allah lain kabur Rasul tidak pernah mundur dalam pertempuran Rasul tak pernah keung dina berjuang tapi Rasul ngahaja hijrah di piwarangku Allah supados naon bisa merancang strategi perang yang lebih luar biasa bisa yang strategi bagus untuk penyebaran agama dan alhamdulillah setelah Rasul hijrah perkembangan Islam pesat luar biasa alhamdulillah tak orang gesok jadi contoh bisi arek hijrah makani mangga bisi ngarasa di dia punten bilih di dia orang mentok dagang telaku usaha di PHK tani tedaikeun subur wae rek peruntungan neangan pagawean di Jakarta boleh eta salah satu syariat ikhtiar da hirup teh urang di alam dunia butuh kana dunia butuh urang kana dunia ibu hoyong loba rezeki hoyong daek teh urang dia teu boga duit kabehan tuh ahli pasti urang ge sami butuh kana dunia mantak ikhtiarnya ikhtiar eta hijrah makani seueur ngana ina usah hayang di dieu wae kunaon emang meunang atuh mangga teh teuing berarti urang teh nyandak hijrah makani tapi najan ayeuna teh nyandak hijrah makani suatu saat orang Ciranjang orang Sindang Jaya di dieu pasti ngalaman ngaranna hijrah makani ngan lain ti Cianjur ka Bogor lain ti Cianjur ka Bandung tapi bakal hijrah makani di alam dunia ka alam bar pasti bakal pindah orang dia maut moal kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang hidup pasti bakal mati maut pan bahasa Indonesia jadi nu hirup mah bakal maut diajak Sunda Indonesia orang dia mah diajak Indonesia malah diajak Indonesia malah
bakal maut kabeh ge pasti bakal ngalaman mabab urang hirup di alam dunia cek santri kalimah fil maditina dunia teh nyatana kecap dana ya nudunuan daniun kalimah isim tafdil adana nuduhkeun kana muanas dunia hartina dunia teh temporer teu lila sementara ruksak panah ngaranna di dunia teu aya nulil di dunia eueuh nu lila Rasul 63 tahun umat nake moal jauh ti Rasulna urang umat Nabi palingi 60 ka 70 bilih nu hadir aya umurna 69 tahun 11 bulan 29 poe berarti sapoe maut maksudna teh kana 70 tahun yang kana maut aja nya mun atoh we boga kalau trek maut teh nah uzur tuh pasti maut urang mantak geningan atuh paingan kolot baheula lamun keur ngais anak incuna kolot ngeun orok heula rubukna dihandap teh balik aya bubukna cembul tuh kolot ininya ini rada pendek orokna prematur kan bari ngais orok teh kolot baheula mah bagus papatahana teh ngelingan beda jeung kolot ayeuna budak kasep di kasep malah teu di aku geus meunang ngabedakan geus meunang minyak kayu putihan geus meunang make minyak wangi kumaha nyebutna anak ketoh teu tatep teuing oh ti tatep anak tati wacade anak taha itu anak saha tuh dia kumaha eta budak teh ngahurung we anak saha tuh nya budak teh nepi ka gede euceuk nyeri hate ku kolot digitukeun teu di aku teh geus gede boga usaha melantar maju loba duit kolot datang moal di aku geura moal assalamualaikum waalaikumsalam siapa di luar ya bapak jang bapak naon bapak ujang baheula inget tuh ngomong naon ahulung anak ketaha jang baheula bapak heureuy tidak ada kata bercanda untuk kalimat yang menyakitkan itu sekarang dengarkan kata-kataku untuk dirimu bapak tahu dibalas dibalikeun mantap awas nyautnya boga anak ulah sok teu diak boga anak tadi ieu mah teu tatep teuing ieu mah teu tatep ti laja pokona mah laja geus koneng jahe ka dinyakeun pais sakalian anak teh ieu mah teu tatep ti laja ti embe ti ucing nya tai dikabudah-budahkeun kumaha budak hayang soleh atuh ajakan sholawat budak mah di ais teh mun ceurik teh ece ajakan zikir ajakan lagu dangdut ya sakitnya tuh di sini di dalam hatiku budak teh nepi ka gede ge geringan wae tileutik ini kita sakit komo nu jadi menyang kemana budak teh ngahuleng nepi ka gede lieur teh nyawa jalan eta mah da eta ieu ting-ting alamat palsu nya aya mendingan atuh orang Sunda mah heuk aya ngalagu mah lagu Sunda anu ngrepepeli ajakan zikir bagus dicarekan wae aya budak mewek wae sia mah tisu memang teh capek urusan sia teh lah mewek wae bikin kajurig wae sia eta ka anak bikin kajurig capek-capek ngaheujeun aing mah nya uyuhan mereka lagu Sunda atuh cincang keling manuk cingkleng mah da cindekeun los ka kolong bapa satar mah bulan aya lagu Sunda kitu aya eta teh bagus lagu Sunda tapi mere paedah kanu jadi anak incu urang cincang kling cing urang dieu jesim kuring urang babarengan geura areling geura ibadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudan ti peuting bapak RT anu bager ya RT na mun eueuh gotong bawa ka dieu sing sering hudan tip tapi ningali ibu-ibu garelis bapak
apa karasep kieu mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki ima eta emang mau awak di celanaan lah langsung hese di dieu nya waktu di dieu mah kieu muntos tunu teh ka WC Coca-Cola langsung hese di nya sing rapi cebok heula calanaan heula karak teumpang ka kamar bobo di dinya ngahulang we di WC cek salatna ka mana pamajikan aing eueuh urang diakan jurig di WC mah deuna oh nya hudang ti penting ngandung harti urang netepan ibadah ka Gusti Nu Maha Suci salat tahajud naon tujuanana supaya berkahir hoyong berkah hirup osok tahajud kayaknya kagok jadi era teh nanya lagi sanggup engke mah tahajud ulah kos orang Bogor mun tahajud teh mun keur susah doang mun keur susah karap tahajud nyareat ka Kang Ustaz Hasan Assalamualaikum Kang Ustaz Hasan Waalaikumsalam abdi hoyong ngobrol jeung Ustaz kunaon make jeung ngobrol jeung abdi sabab abdi maca ayat Al-Qur'an mana ayat Qur'an As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun maksudna nanya anjeun ka ahli zikir lamun anjeun teu nyaho ai kitu abdi mah ningali akang mah tukang zikir tukang ibadah ka Allah sugan bisa ngajawab pertanyaan abdi perkara naon ibu hirup abdi kunaon nya Ustaz kieu wae maksudna balangsa atuh aing teu nyaho ai kitu mah hirup teh perubahan Ustaz emang yang berubah deh hayang jadi naon Pokemon weh sing bener atuh sing ecreug atuh Ustaz abdi ge hayang ngalaman hirup kos batur buncir leut loba duit huruf kuta gede dunya bro dipanto bro di juru ngaleuyah di tengah ieu mah gedong sigrong hade dango resep nembong digigir garasi mercy di tukang kolam renang hayang beungar Ustaz loba duit atuh carana loba ibadah naon mantak loba ngadatangkeun rezeki ibadah salat pan Ustad abdi masalah kina keur usaha tah eta justru bagus salat keur usaha eueuh di imah usolli ibadah bagus teu di dieu misalkan aya nu jadi petani salaki keur macul ibu amparkeun sajadah indah ka tempona ge wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn artosna wallahu alam bil murad dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan salaki nu keur usaha pamajikana kudu usolli ibadah geura berkah salaki keur macul eueuh keur duha salaki teh capek nangtung wae jadi diuk salaki di kebon maksudna teh keur macul capek hareudang bari handap pentang kalapa teh nungguan pamajikan nganteuran padahal salah pamajikanna keur salat kene hareudang dah pura-pura teu apal hatena mangluak enys kan erain ku usah we teh banyak masya keur mejeuna ngahihin handapeun tangga kalapa pamajikan di imah keur ngadoa Allahumma in kana rizki bisa ma'ifa anzirhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah salaki tinggal kalapa di kebun berdoa di luhur langsung diturun-turunkan ku Allah berdoa cok salaki waduh diserang Israel aing kalapana dicokot dibelah ku salakina da berkah ieu mah lain sacai-caina kalapa da meunang doa pamajikan dadak sakala zalaki eueuh sanggeus ngaleueut cai kalapa eta sakti manggulang-mangguling totos beurit ganti sukma kandange dewa gagah salaki eueuh ku gagah-gagahna kumisna sagede galengan lamun kumisna sagede galengan sagede kumaha bibirna coba ya sagede sawah we meureunanya pas nginum cai kalapa teh seger deui awakna macu deui wah pemajikan ngadoa wa in kana fil ardi fa akhrijhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarapun doa pemajikan jadi ustaz lamun hayang roba rezeki sing loba salat duha iya abdi mah hayang salaki teh naik pangkat ulah jadi RT jadi RW atuh RW jadi lurah jadi camat kumaha ustad sing loba salat tahajud nu mantak boga derajat nu luhur najan di dunia teu naik pangkat tapi di bandangan ti Allah tetep derajatna terpuji jadi salatna naon namun naik derajat teh salat tahajud abdi mah hayang ustad salaki teh salat langsung menang duit salat mayat
Sholat mayat mah langsung ya teman tara dihutang. Mantap uing keur dikobong atoh mun anu maot teh ini. Keur majeuna ngalogat teh nya. Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Yes. Akhirnya tewas juga. Masya Allah. Nya usah kayak gitu mah pada lawartos ka karaoke bebeja ka salapi. Kang aya naon geulis. Neng ngetos areati Ustad Hasan kurus kumaha cek Ustad Hasan lamun urang hirup hayang barokah akang ulah gugulepet nyawa ti isuk meletuk barang meletak soalnya meletek penting meletik tak tituk titek ngan usaha we tapi tara usoli maksudna kudu imbangi usaha akang teh ku ibadah pan akang mah usahana ti isuk nepi ka sore aya ibadah anu sejen ibadah naon salat sunah tahajud pan akang can mangkat gawe nya itu aya kitu mah siap pan akang aya salat mah tara tinggal 5 waktu aya 5 waktu mah eta mah kewajiban Kang ibaratna dahar ngaranna sangu arek ngadahar 60 dengan sangu sakit lobana ieu sangu mah lain disebut dahar lain disebut mantuang ieu lain Kang jadi gitu aya salat fardu mah heeh urang kudu neangan deungeun aku salat nu sejen aya turang salat tahajud siap salat tahajud duaan beres tahajud salakina ngangkatkeun leungeun ya arhamar rahimina irhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya maujud ya dzal jalali wal ikram tepak ku pamajikanna Kang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon gitu mana emang ngadoa tara diijabah mana gitu buktina barang sak wae akang mundur kunaon gitu ieu pernah nanya ka Ustaz Syarif jeung Ustaz Syarif lamun ngadoa hayang diijabah harus bersungguh-sungguh Kang dalam berdoa bukti dari kesungguhan kita apa sayang teteskan air mata ceurik ngadoa teh kunaon kudu ceurik budak yang minta duit bari ceurik dibere eta mah budak atuh heuh sia ge kos budak teh ayo gerang ngadoa ngomong wae atuh sia ge nanya wae beleguk akang bisa teu kumaha ceurik carana kumaha lamun ngadoa hayang bisa karasa kudu ku basa nu urang bisa maksudna heuh ku bahasa Sunda we urang mah da rumah saja mah bodoh da rukun ieu doa mah teu kudu urang doa kudu make bahasa Arab wae meunang ayo pan bahasa Arab menang ganjaran sunah najan teu menang pahanan teu ngarti oge heuh di mushola di masjid mah tapi pan akang ngarti teu lamun ditanya kolom menta naon bingung urang robana we merepet tapi teu arti-artina jadi kumaha ku Sunda weh mang menang lo mah ngartieun ieu keun atuh akang mah bisa bahasa Arab ge nyai bisa mangga sae ngan kadang-kadang tingali Kang akang lamun ka Mekah imam Mekah kadang-kadang sok ceurik Kang lamun macakeun ayat adab kunaon sabab kaharti ayo gerangan doa ngomong wae atuh sia ngajak ngobrol wae beleguk jadi make bahasa naon Sunda we ieu mah di imah ieu ayo geura siap oke akang ceurik kumaha ceurik nama bener ceurik pamajigana sorangan ya Allah ya Rabbana diintip ku salakina wah bener mewek tangga goda wae beleguk ulangi deui ya Allah digoda bieu mah si geblek doa ulangi deui ayeuna ya Allah ya Rabb dipikir dibulak-balik cek salakina kakarak ngadenge doa kieu Ustaz Hasan ngajarkeun gitu kos kieu tong protes wae di sini camuk amin mah siapa beleguk dipapai di rasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba heula ya Allah jeung manehna ya jeung mana ya cek salakina sia mah aing dibabawa beleguk dimimiti bobogohan nepi ka geus boga anak ya Allah balansa cek salakina najis amina oge ngadoa nyinggung aing nama cek salakina neng mundur aya naon Kang pergantian pemain maksudna akang anu ngadoa neng nu amin akang make bahasa naon Indonesia kunaon Kang NKRI harga mati we akang hebat iya dong neng mah ku Sunda ada atau neng mah rumah sarawang lembur heuh teu naon akang ku Indonesia kayak di masjid karena ku bahasa Arab deui aya garang ngadoa Allah ngomong wae atuh saya ngajak ngobrol wae ka aing neng aya naon Kang aminnya siap tapi neng ulah dibabawanya licik maneh mah tadi uing dibabawa ada geus moalah siap sok akang ngadoa mulai iya salakina sarwa geblegna ngajerit peratan langit kociak peratan jaga sasado kanu agung nanadakan maka kawasa Tuhan
pamajikan nongkrong we. Amin ulah ieu nya. Tolonglah hambamu. Ari amin asa wauh ge. Asa lain doa ieu masih beleguk mah. Dari sengsara asa pernah ngadengin di hajat ieu mah. Sengsara karena cinta kela sama dangdut belagu ohnya sing daek hudang tipet sholat taha naon sababna sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal los bakal lepas eta manuk anu harti ruh nu aya dina jasad urang akan terlepas nitihuan cina mustari ninggang mangsa nu sampurna urang diala nyawa diri ngemasing pati ragapi saja nyawa ngapungkang tinggal banusan teu usik teu malik kagoler nyangilah ngalir geus kitu boga gedong sigrong digagandong moal bujeng-bujeng ngagandong gedong manehna ge digogot pamajikan gelis diais tiasa moal ngaisna bu atuh moal da geus maot pamajikanna daek ngagandong geus maot paling ge ceurik ka kutereh akang maut asa ngimpi neng mah ditinggalkeun ku akang meureun ayeuna teh akang neng teh jadi jahi teh janda hideung meureun satu pintaku untukmu sayang jangan kau pulang lagi atau pocong balik deh mah kamu dah asa ngimpi akan maut terpenting akan hadir kene tablik akbar di lapangan akan diuk lagi deket RT anu deket RT punten ngalihlah sakedap bisi diala ku Ijroil terus Kang Anya Masya datang nyamperkeun Kang Ustad aja Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Ibu sing sabar. Ya Pak Ustad ieu sabar ngerasa ngimpi we Pak Ustad. Ngimpi kunaon? Asa teu eueuh cirina. Emang kunaon gering? Henteu puguh ge. Cilaka. Henteu. Kunaon atuh maotna? Cek batur manu ningali cenah murag tina ayunan. Banyak yang murag tina ayunan kudu maot. Pan mainna mah ayunanna luhureun tower Ustad. Masa mah gantung diri belagu kita mah lain ayunannya. Masya tuh geus kitu mah bapa satar. Satar-satar nganu hati sataranjang sabab mayit rek dipandikeun beres mayit dipandikeun mayit di kapanan beres mayit di kapanan dicandakan masjid disolatkeun beres disolatkeun mayit digotong heula ulah padu kubur wae dikubur di masjid daek teu digotong logodor datang pasaran digotong mahku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan eueuh nu baturan aya nu maturan di ditu aya saha amal sorangan amal soleh ayo soleh ke mau amal saha manehna karunya udah dibawaan we amal solehnya soleh ge bingung mah naon kayaknya amal sorang anu hade anu sol insya tuh hijrah makani sateuacan datang hijrah makani eta urang sadayana sing loba istighfar ka Allah subhanahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ulah diengkekeun deui wasari'u gerak buburukeun urang neangan hampura Gusti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya
nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Sadaya istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Mudah-mudahan acan urang hijrah makani di alam dunia ke alam barzah urang kenging hampura ti Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia dulu jamaah sadayana ai masalah hijrah maka mah hanya Allah yang tahu ngan pasti urang bakal pendak jeung nuarana maut. Nu ayeuna terpenting hijrah naon nu keur urang sadayana hijrah nu kadua hijrah manawi nu kacida seueurna. Mana hijrah manawi di antarana hiji mina jahli ilal ilmi tina bodoh kana pinter. Ibu hayang boga anak palinter pasantren sekolah didik kurangnya. Mudah-mudahan anak-anak muhala dididik sing jadi budak-budak nu saloleh sadayana amin ya robbal. Minal jahli ilal ilmi ku penting-pentingna ilmu dulur jamaah sadayana. Kunaon si urang kudu hijrah tina kabodohan kana kapinteran supaya hirup ulah dibobodo ku batur. Nu bodoh teh apan serba salah. Ngadenge ustaz ceramah pahala terbesar dalam ibadah sholat yang 5 waktu adalah sholat subuh. Panggede-gedena pahala. Ngadenge kudu bodoh. Oh, subuh nu gede teh. Jangan aing lohor asar maghrib isya. Angke marek ngalah subuh doang ngadenge. Bener mainan belaan teu sarean belaan teu bergadang. Hayang sholat subuh hees tos maghrib. Udang jam 4 datang ke masjid bo paingan gede. Jelemana ge saeutik kan. Jadi dibagina saeutik pantes gede gitu. Datang imam budak ora suara bagus salat yang pertama maca surat Al-Baqarah. Waduh. Allahu Akbar beres waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yo nu bodoh geus kual yo. Paingan gede atuh gila salatna kieu. Mikirna teh kan gede jeung gede we nu bodoh mah. Geus saja mah Al-Baqarah masih gini kieu we. Waduh lila amat bener isukana ngadat. Tuh hayang aing salat subuh deui ya. Ustaz, dieu. Arek ieu salat subuh hayang menang pahala gede tapi bingung mun maneh nu imam. Kunaon bingungna? Aduh, keur penting panjang-panjang ting maca surat naon? Cok Ustaz, Al-Baqarah. Naon artina Al-Baqarah teh arti ku aing mah sapi. Oh, emang kieu lah memang isukan subuh ek nanya heula ayeuna keneh. Ek maca naon ke subuh? Alfil.
naon alpil gajah wah teu hayang berjamaah ge kunaon teu hayang sapi nu leutik geus lila komo gajah nu bodoh mah kitu pan nu bodoh tahlil menang berkat 10 hiji ewang nu tahlil kan sok menang berkat nu tahlil ceramah ge sok menang berkat biasana gitu lamun teu biasanya biasakeun we nu tahlil menang berkat 100 hiji ewang we ieu ka manakeun euy atuh bawa balik tapi orang can sholat isya batur mah enggeus maneh deui sih mengajarkan tahlil karak isya ieu aing mah ngadenge ti ustad macakeun sunanon kitab Riyadul Badiah Yundaku cenah sholat isya mah diakhirkeun disunahkeun dianjurkeun aya dipake bener mah pokoknya pake tahlil bener atuh geus kitu mah batur balik mana tahlil mana sholat 10 urang ieu berkat kumaha simpen we na erang-erang teh aman simpen na motor simpen na bedug bener berjamaah 10-an Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nu bodoh keur salat kadenge ucing pusing hatena beak berkat urusan gagal aing balik ieu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin wah mau bener ya aing teh husu batal ya imamna nu saja nih orang geus batal ti heula menyelamatkan berkat masing-masing si goblok aing ditinggalkeun kada sia naon asa kudu ninggalkeun aing berkat bos teu aman terus kumaha enak urang tawuran aja ucing lah tawuran jeung ucing diusir kabeh ieu berkat kumaha euy amun sholat imam urang teu bener jamaah sedangkan teu berjamaah pak orang bingung bisa menang ganjaran menang bahala nu gede terus kumaha ieu berkat kumaha carana amun dibawa balik heula ka dieu sanggup terus geus kena mah kieu deh urang sholat berkat digireun ulang we saurang hiji saha anu misalkeun ieu berkat dihajar kucing maneh batal sorangan ulah ngajak nu sejen urang moal anggeus di sholat urusanan sedangkan cek hukum fikih memeh urang sholat geus niat rek ngabatakeun lamun aya hiji perkara eta ngaranna geus ece sholat asar ngangkat pakaian heula apa ulah ieu nya apa sholat heula apa ngangkat pakaian heula nya sholat heula we ngan lamun hujan geus sholat dibatalkeun teu jelas batal cek fikih mah eta ge sarua da nu bodoh teu ngarti meureunna siap kitu kumaha lamun aya nu didahar ku ucing hiji maneh sorangan batal ulah ngajak nu sejen setuju oke bener imam hiji makmum hiji ewang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dah aman Ar-Rahmanir-Rahim bari ngaliri ka handapku masih aya berkat mah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim gedebuk kucing murag kana berkat imam cek imam si geblek nu aing jalan cek mamum beakeun cing siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim wah beak ya mau bener kudu disiksa ku ucing ya qul huwallahu ahad Allahus somad mau goler ya ucing disentak hus somad tak eta anu bot jadi nu bodoh mah ngariweuh ulah jadi jemaah bodoh orang hijrah minal jahli ilal ilmi maksudna sing daek ngaj Insya Allah tapi bejana cek Kang Ustaz Hasan oge di dieu mah alhamdulillah ibu-ibu teh mun rutinan teh nepi ka teu asup di dieu mah teuing kamarana eta nya teu asup we padengannya eleh ku bapak-bapak mun bapak-bapak mah kuat kaluar-luar di jero mah eueuh di luar kabeh nya Masya Allah sing rajin ngaji supados naon urang bisa hijrah minal jahli ilal ilm mana deui seueur teh hijrah manawi mah tina koret jadi bag tina galak jadi bager ibu memeh kamari muharam mah nyabunya masih kene pulatat klotot ka salaki ayeuna mah peureum osok melotot salaki osok ente cek Ustaz Sarif ge ibu-ibu orang Ciranjang orang Sindang Jaya mah KBG balalager ka salakina komo mun salakina keur loba duit boh loba duit mah kadang-kadang cek sinden ge di halangan pipina ge diwadakan make wardah eueuh wardah tarigu panona ge penan kelek nage disemprot ngomong nage mani caca
cadelan cadel ogo loba duit awak disemprot kabeh beakun we eta mah hiji ge soalna di kumbah unggah poe di poe tara we ngomong nake cadel salaki balik assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Kak, ada apa sayang hana ae ti. naon Hana ae. naon maneh Ka mana wae? kuat hana ae atunya cesakena ten engko li endut Naon? meser rokok meuni udud maksudnya salakena gawe di Jakarta baik saminggu sakali assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Kak, ada apa sayang seminggu loh kita berpisah. kenapa Itu terlalu lama bagi mama. kunaon Hono idan duli empap. hah Hono idan duli empap. naon ai maneh Sono kaji dari dulu sekali papa. apakah kau tidak berdusta Rika Tidak Roma. naon buktina rindu teh Ayah, naon cincot rok engka. naon Cincot rok engka. naon ai maneh Kancing dicopot androk ke muka. mun keur loba do mun keur bokeh cuaca dan iklim berubah di imah serem terus isa geus paroek salak balik geus teu didengi assalamualaikum Alam, bapak balik geus nyaho. nyaho ti mana Bauna, bau naon bau kungkang. mani kitu ya duit saeutik Lah, saeutik mah tunda weh na pentaplak bisi ku budak. gana pentaplak ditunda duit saeutik diirik teh bener saeutik morepet ngambek nepi ka puting terus isa geus teu dijawab salam we assalamualaikum cicing we suara assalamualaikum wajib ngajawab salam teh Salam. pondok amat Lah, sararangeut. sangat kunaon Sakit cing arti pamajikan lamun teu duit leuleus. pan malam Jumat Prek. kunaon perek Kapiran maksakeun ge moal ngeunah teu goblok duit mah. Nauzu hijrah ayeuna mah salaki sing bager ka pamajikan nurut kasal insya ibu hoyong ka surga syaratna tilu wanita masuk surga yang pertama nah nurut ka Allah nu kadua nurut ka Rasul nu katilu nurut ka salaki surga bayaran ke seorang wanita talungan lalaki perjalanan masih panjang kena ku ayat lalaki mah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kena ku eta lalaki mah Hai orang-orang yang beriman, ku angkusakum, peliharalah diri kalian, wa alaikum dan keluarga atau ahli kalian, ngaro dari panasnya api neraka. Ibu mati lu ka surga syaratna, nurut ka Allah, nurut ka Rasul, nurut ka salaki surga. Apa yang dilakukan seorang istri terhadap suami eta ibadah. Daek ibu nyium tarang salaki bari ikhlas jeung ridho karena cinta karena Allah pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah hajar aswad bener nu hideung mah kecrok terus usia enggak poe tuh nyium pipi nu salaki nu kenca jeung nu katuh bari ikhlas jeung ridho pahalana sarua jeung maca Quran 12 tamatan amin ya robbal osok ece aduh bingung nanya lagi bilang baraca ya jawab coba sing jujurnya ibu-ibu kabeh bapak-bapak cicing weh mun salaki ibu datang ya ciri calon wanita calon penghuni surga ya papageun dugi kalawang jemputku mana anu seneng bari taros naha akang damang osok ketara bagus kamu nih jujur heula weh jujur keun we eta era ge kaji jujur heula na
tanya akan damang gitu tinggal di Rasul mun baik di mana-mana ngageter letana baiti jannati rumahku ada surgaku sabab ditungguan ku istrina nu cantik jelita nu gelis kawanti-wanti endah mali warna gelis bawang aja di endah bawati kudrat pamenteng daun sereb bibir ipis jeruk sapasi gadonana ngendau sapotong pangamulir kuwung-kuwung halis nage ngajeler pah dipanggil nage Humairo istri yang putih kemerah-merahan Siti Ai. Ibu osok disebut bunga mawar merah jajal kang isukan sekali kadia sia jaber kotok gitu. Kadia anjeun istri akang nu hideung kagendek-gendekan kayaknya kumaha banget kan. Masya Allah lamun geus terus akang damang langsung kumaha bawa ka jero imah bere deui pertanyaan kalakon urang mana deui tuluy bukaan bajuna kipasan eta awakna lapan eta kesangna baritanya naon kahoyongna osok ketara sabodo teuing bagus inu katilu sugan atuh jeung mending geus tarawih geus 2-0 ieu nya. Oh jawaban kudu jawab sing jujurnya jawabna ieu mah cigana osok ya nanya naon sih Kang nanya naon sih Ustad ibu laki-laki tuh pulang dari mana mah cukup 3 pertanyaan tidak ada lebih mana naha akang arek ibak heula naha engkang bade mamam heula naha engkang bade bobo heula selalu sedia osok ketara gelo setara wae naon osok salaki oge stinya ka pamajikan harus menghargai seorang istri. Perjuangan seorang istri luar biasa. Timimiti katitipan ku benih orang Kang hamil emang terrepot jadi awewe bener teh Bu? Padahal lamun dibukakeun pikir rumah tangga lalaki teh bakal ngarampot eraeun ka ibu-ibu bejakeun ulah. Wartoskeun bener. Pikir bab rumah tangga nguningatkeun ceuk ulama bahwasana setiap jelema nu geus berumah tangga tugasna mana? Tugas nyeuseuh lain tugas pamajikan tapi tugas nu jadi salaki. Kukumbah lain pamajikan tapi salah. Sasapu ge kusa nyanguna ge kus ngurus budak gesa kinangan duit kudusa kabeh tugasnya sebenarnya salaki cek nyesel-nyesrikan sasapu nyangu ngurus imah ngurusan budak nyangan duit tugas nu jadi salaki cek si ibu teh terus usah tugas abi naon sebagai istri hiji tugas pamajikan mah nurut ka salaki moncek salaki nyesel moncek salaki kukumbah moncek salaki nyangu cek si ibu najis ngadengkeun guys anas geus ator rek nisa salaki tapi hebatnya seorang istri Kang luar biasa tisuk meletuk berang meletak sareng meletek beting meletik kabeh kaurus kudu jadi pamajikan seorang istri mah leungeun teh jiga 10 main nama betul ibu-ibu ciri nawe Kang lamun salaki gering saminggu imah rapi salaki kaurus anak kaur tapi mun pamajikan nu gering imah balak betul Bu mantap ulah sok nyeri hati pamajikan mau mengkhianati pamajikan jeung awe nu sejen mah awas betul usada cenah pamajikan teh cenah udah kumaha nu di imah kuleuh teu bisa dangdan bukan wanita tidak bisa dangdan dengar wahai para suami awe teh teu bisa dangdan da baheula ge sok dangdan cuma geus nikah mah waktuna beak urusan salaki urusan anak urusan imah mantap teu pati dang enge kumaha sewot aing mantap tersep aing ka laki can pernah bogoh ka laki da aing mah teh baheula tah awewe bogohna teh karunya komo lamun geus dititipan anak mah nya simkuring gaduh istri boga anak 2 umur 5 tahun jeung umur 2 tahun ayeuna keur hamil deui di genep bulan gara-gara lockdown kamari saban ceramah nyeungan budak we di mah unggal poe eta mah da pamajikan susana katingalina teh mah geus hamil nyeungan huruf o we di dapur
Gelis kunaon sararebe akang sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil emang nu akang mah seukeut lain seukeut hamil we kitu ubaran gelis kunaon akang ieu aya cau ti Ciranjang bau bolu ge bau akang Masya Allah ai sangu komo sangu ge bau malah akang ge ba iya aya duit jeung amplop teu duit mah hayang duit ge bau atunya tengah peuting nu ngidam jam 1 nu aneh-aneh hayangna teh nya bunya salaki mah genah sare polos sare pamajikan mah susah Kang euy hayang seblak make karet 3 ya Allah neng pan geus peuting ieu teh pokona teh ngankeun lamun teu ke anak kiai moal teu ngacai non urusanana coba seblak jeung ngacai ibu lamun aya orok ngacai we ulah sok dicarekan kolotna pelit lain orok ngacai karena can bisa nyiduh ya geus bisa nyiduh mah moal ngacai diciduhkeun Allah kuat dicararekan kota pelit sia meureunnya keur hamilna teu dibelikeun naon meureun budak teh nya kitu nya budaknya kunaon geulis lamun karetna aya 3 kunaon paneng mah apal di tukang seblak apal naon lamun karet 3 seblak teh lada lamun karetna 2 sedeng lamun karetna 1 berarti teu lada kumaha mun karetan tukang seblakna balangsak keblek bisa mah kabatur teh atuh eta teh sekarek-karek acan ngongon seblak eueuh kang jam 1 mah tuh anu dagang gelis eueuh pokona lamun teu dijieunkeun moal sare neng mah yeun uing tuh bisa ke jam 1 demi pamajik asak jam 3 geus asak teh mah hees gelis hudang naon sih ngaganggu wae batur keur ngeunang sare pan tadi hayang seblak ieu seblakna aya hayang nage tadi ayeuna mah geus teu hayang astagfirullah neng capek-capek salaki atau itu hayang kumaha atuh bararang seblakna ge ya Allah terus hayang naon ayeuna tuh hayang es peuting jadi beuteung tah aing kudu ngerok ke isukan pokona hayang es mun teu ngacai heuh sok-sok atuh sok aing mah memaksa wae jurig hayang es naon sok hayang es mambo lain es cendol lain hayang es krim lain hayang es naon hayang es pander mobil belagug es pander mah duit di mana peuting-peuting tapi kita 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan leungit mualna datang berat beteungna salaki sing kudu daek ngahargaan nu jadi pamajikan ulah sombong dume salaki bisa mangusahakeun pamajikan sacape-capena salaki aya istirahatna betul mun di dieu aya salaki jadi petani aya istirahatna sok we di kebon ti isuk nepi ka sore peuting istirahat jadi supir angkot aya istirahatna sugan aya pamajikan istirahat keur hamil nitipkeun beuteung ka tetangga rek kondangan aja nitip beuteung nyare kondangan heula dibawa we mun butung kuat butung geus gendut buka pantot nepi dibuka hese beuteung nubruk celuger buka pantot ya Allah komong geus 8 bulan mah geus serba salah awet teh leumpana geus kieu mun hees geus teu paruguheun geulis naon akang coba nyang gigir berat sabelah sugan nangkarak nyelengge coba nangkuban bisa teu ngaganjel beleguk kumaha tuh heesna nya peureum oh sugan teh molotot sarua we niti wancin mustari ningang mangsa nu sampurna pamajikan rek ngalahirkeun eta luar biasa perjuangan seorang istri lulus we di dinya teh perjuangan mana ngacerit paratan langit koceak paratan jagat sasaduka nu agung nadada kana maha kawasa kang kuai atuh uing teu nyao da aing malah laki can pernah ngajuru kumaha tuh kang neng sieun ieu cilaka naon sieun maot keur ngajuru atuh loba ngadoa we doakeun atuh ku akang doa naon doa gampang ngajuru nyaon teu 12 tahun mas santren can ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru sugan anak kurangnya keur samanan ngalesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak perkenalkan Abdi Aceng bin Udin Abdi didirek macakeun doa gampang ngajuru nu ngalesan gitu aya teu oh ya diteangan ku simkuring kitab Samsul Ma'arif ayat ternyata doa gampang ngajuru bacakeun ulah geulis aya ye doana nya kang pangbacakeun kanggo neng ya siap bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum hanna waladat maryam wa maryam waladat isa ukhrujiya maulud bi qudratil malikil ma'bud ditiupkeun tilu balik
lir malam tu marapi ngapi sacedo matu saucapnya tadi ijabah pada hari tahorenganan lain diijabah memang geus waktuna atuh geus waktuna moal teu kaluar ieu nya Kang kumaha ieu ku hese-hese teuing tarik napas neng geus kieu kumaha Kang tekan neng main kan uing modal cuma dia untuk ke hati mah maparaji pan ini mah maparaji ya Allah cuk hese-hese teuing ngajuru teh Ustaz sugan lawang panto di imah geus dibukakeun can non urusanna nama jeung lawang panto di imah iya budak asal di halangan meureun aya panto nu nutup kabeh kancing buka-bukakeun peci Ustaz ge buka kerek ngalahirkeun pamajikan mah sendal buka kolor buka ulah beleguk eta mah aduh mah cenah buka-bukakeun kabeh di imah lawang panto dibukakeun teu nyaho atuh mah panto di mah dikunci dibukakeun ku santri jang bukakeun imah akang sabab teteh yang ngalahirkeun ada hese cek mah baraja aya panto nu nutup bukakeun kabeh dibukakeun ku santri hareup tukang jendela mejikom kulkas lemari dibukakeun kabeh alhamdulillah balik ti bidan teh TV eueuh nu nyokot aya nu nyokot da meureun keur terbuka gitu ya Allah coba ditingali ku emak diintip ku emak paraji Assalamualaikum waalaikumsalam meh nu ngomong meh nu ngajawab A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Makunan kabuka doang, mak yang bilang supaya dibukakeun doang. Atuh masing bener jampena ieu ge arek mampura kiai pamajikan aku mah dijampe menang sok mah dijampe kumaha paraji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingka wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wau mantak wani ge aing mah wau. Paparaji wauhun ka jurig berarti nya. Masya tuh hijrah tina galak jadi bag tina kedul jadi rajin beres ya acara kudu buktikeun tahun kamari urang rada males kanang ibadah salat berjamaah khususna beres Muharraman masing getol ibadah hirupkeun ku urang di dieu sok buktikeun persatuan umat teh ku ngalaksanakeun salat berjamaah ulah tiba heula mulud unggal tahun Rajab unggal tahun Muharram unggal tahun nu salat subuh mangan tiluan we tiluan ge jelema dua tihang hiji aya tiluan nu bener-bener jelema kabeh geus kalolot kabeh aki-aki mangga para sadere sadayana nu teu acan harudang geurah harudang kacarai ari geus kacai mah bisi rek SD ge heug wae ada aki-aki geus eueuh semangat kana hirupna ge Ocim wajan eta datang pepenya Udin Ocim Aisyah adan kunaon jeung batuk dihijikeun kasegok bos ayo Cim geura komat geus beurang usolina bisi ganti tina usoli parsufi jadi subrang ayo Cim geura komat aki-aki marot eueuh tajwid leungit kalimat geus teu jelas ho ekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ayalah sholat sorolot sampingna teh lesang morolosotnya diomean ieu samping ku lesang-lesang teuing ayalah fala kodok mati si sholah kodok mati si sholah ho ekbar la ilaha illallah di kamana samping aing longit yo buku dikirit kumana nyelap dina beuteung kabeh naudzu cek si pepen Cim sianu adan sianu komat sianu imam oke bos Ocim imam Allahu Akbar inna sholati manuk sisuki ibahula manuk sisuki hayo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Lila Fatihah lagi 1 jam kemudian wailil maghdubi alaihim waladdallin tukang duaan mah ampun
sebut ampun rewas bismillahirrahmanirrahim Yasin itu tukang protes goblok Yasin Fatihah saja komo Yasin waduh beres lohor ya soal subuh cek si Ocim aing rewas jadi maca Yasin sia deui ngagokan ka aing bodo amat modar kabeh di dieu lah wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pun ieu aing amin dua kali ya ngagagalkeun maneh gagal eta cek si Udin cim mundur siapa sholat jadi amin dua kali atau sia deui ngakokan aing ku aing teh baca Yasin sia nyebut ampun tadi ka aing geus cim mundur lah ambek kan sholat kitu mah sia ngaganggu wae ka aing yo aing ye Udin imam sejati Udin maju Ocim pepen di belakang Allahu akbar beres Fatihah aing menu pendek bismillahirrahmanirrahim tabuat yada abilahabi wa tabuat yada abilahabi wa tabuat yada abilahabi wa tabuat ya kurang yada di si goblok aing puyeng liar batal cek si pepen teh din mundur cek si Ocim maju karena ini hanya engkau pergantian ini cek si pepen teh pang aing mah teu biasa jadi imam wayahna maju di pergantian selain maneh pepen berjuang engkau batal di dua gantian oke doakan aku kawan-kawan pepen maju Allahu akbar beres Fatihah aing mah leuwih pendek we lah bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'taina ieu kurang kana kautsar di ayo fasholli li rabbika wanhar inna aing puyeng di belah dieu na yo inna cek si pepen teh cek si Udin teh pen berusaha ngajedog ulang ngagokan aing goblok sieu teh inna cek si Ocim geus pen lilahikeun we lah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngalieu nuduhan geus maraot kabeh di tukang bangkit para pemudana ngahiji jeung kolotna hudangkeun subuh ku budak ngora imamkeun ka kolot urang ustad urang ajengan urang budak ngora pan geunaheun ngahudangkeun subuh beda jeung tadi mah jelegur alah beda jeung budak ngora mah kolot mah kitu budak ngora lantang kene suarana ge Allahu akbar Allahu akbar cek RT tarik minantu siapa aku dan maik siap tidak gitu kan bener semangat teh kana adzan ge hayya 'alas shalah wah gagal jadi minantu lagi batal cenah gitu tah budak ngora adzan jeung qomat imamna ustad cek ustad teh jang disirek jadi imam ulah sok tahu aya kene kolot bari jelema berilmu mah syarat imam terutama teh memang nu paling pinter ilmuna lamun ilmuna sarua umurna ngora kene kakarak tobat langsung jadi imam boga baturan suing cek ustad teh aek maju imam jang arek Pak mun bapak maotan uing gantina wish cek mau swing deh emang naknya minyak imam nah minyak imam gitu iya kau lagi nggak goblok sekolah dia kakarak baru nanya kau lagi nggak menyanyi imam anu ngekmat goblok gitu ngajendog dukung aing babatuan lain enggak dukung nyaholat lagi nggak penting hadir ngaji nya tobat aing sia sholat aing jadi imam ulah macam-macam lain macam-macam aing era ku calon toha ieu doakeun we we doakeun hok maju aing mah moal miwan heun ngal maju ieu mah bener budak ora ustaz di tukang sufufakum wah cuk kiai bener calon kiai calon minantu aing ieu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim cek masuing aing mah minuan nyeun makal
Suara aing nyaho tala coklat eta mah tala kang anak ayeuna ulah tangi ya nu suing sih goblok mah nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cok mamung teh amin cek nu suing aya nyao mak nyak ulah naon yo ulah tangi kakala mau bodo baca ulah oh ayo ulah naon ayo anu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Ya. Ya mah anu ente ini nyaeun. Ya mah nya jeung ulhu ah nginaeun. Tuh mak weng dineun enggak galua ya. Cek aing mah gagal pasti. Wala ana 'abidum ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا nyanyi lieureun ayo muteuh nya wala ana wala antum hayo lakum dinukum euy lakum dinukum waladhdallin mantap budak ngora heug wae jadi imam izin ka sepuh tapi diajar seueur hijrah manawi mah intinya kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang yang akan kita injak ini akan kita lalui ini lebih baik daripada tahun kemarin amin ya Allah ya Rabbal kantos sajam 40 menit sing kuring ceramah sing aya manfaatna wa kun akhiri muqtadi musamihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa aslihi fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili para kiai para jengan hampura lamun loba salahna pasti lain lamun deui da sim kuring manusia biasa anu teu luputina salah jeung dosa lamun aya salah eta kabodohan sim kuring lamun aya leres eta pitulung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala satu pantun di jisim kuring para jamaah jeung nu hadir sadayana ragisa beradi banjar diremekeun tah duandana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana salamet para kiai sinareng santrina salamet aparatur pemerintah jeung rakyatna salamet sim kuring nu ceramah para jamaah nu ngadangukeunana salamet para kasepuhan tukang dagang tukang son tukang tenda jeung sajabana nu ngadukung kana ieu acarana amin ya Rabbal satu pantun terakhir hanya untuk para panitia nu luar biasanya Masya Allah Bapak Udin Bapak Haji Enjang Bapak Unang BH ya Allah luar biasa perjuangan anak ayah pantun ti orang Bogor saeutik lenjang jamaah ieu mah jang para panitia we doangnya jamaah mah ulah hayang da geus tadi dibere jamaah mah ieu mah jang panitia caladi untepna upi cakakak nangkring nakawat panitia abdi badewi geura siapkeun eta berkat siapkeun eta nuhun dibantuan sugan we dibantuan mah jadi ditambahan alhamdulillah bobona sapa noncarana sapakan bobot yang timbang tara juga puraning rahayu catikaning kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosanan kawengku ku waktu kauger ku aturan hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.